Lamun urang nyaritakeun tentang raja Jokowi belusukan raja urang di Jakarta, Ahok raja Jakarta, Tangerang Zaki raja Tangerang, Cilongok Sukamantri Nana raja Sukamantri. Urang ningali negara-negara lain. Di Amerika Obama raja, kemudian Saudi Arabia aya raja, Yaman, Irak, Iran, Turki jeung berbagai negara ngabogaan raja. Tetapi aya malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Raja di raja ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngadamel bumi 7 lapis. Allah ngadamel langit 7 lapis. Raja mana nu bisa nyeun langit? Raja mana nu bisa nyeun bumi? Sehebat teknik Jepang moal bisa nyeun taneuh-taneuh acan. Segagah Amerika moal mampu nyeun awan-awan acan. Ternyata raja hanya sementara, tapi adigung-adigunana pohara. Lamun urang raja-raja kuari okos nu moal malodar, nu moal parae, padahal mah ayat raja malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in godir. Jadi jelema nang raja di raja, jadi raja nang raja di raja. Allah isuk pageto turun jadi raja kuga raja maharaja, kemudian nyana engke paeh ku raja di raja. Geus Allah maha kawasa atuh janu nyieun langit jeung nyieun bumi. Lamun urang nyaritakeun bumi 7 lapis, urang nyaritakeun langit 7 lapis. Tinggal ahli-ahli tafsir nyaritakeun tentang lapisan bumi. Apakah lapisan tersebut nempel apa renggang? Urang mun nyaritakeun nempel sok aju ngerenyed. Nyaritakeun renggang kitu keneh aya bae tanu renggang-renggang. Ieu keur carita bumi. Persilahkeun ke ahli tafsir tentang langit lapisanana. Ti langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, langit ka genep sampai ka 7. Rapet apakah renggang? Hanya Kangjeng nu apal, hanya Kangjeng nu uninga. Maka supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit, cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu. Ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing endek didatangkeun ka aing, cek Allah. Endek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat, titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya malikal mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing, cak Allah. Supaya engke nyampaikeun nu ngaran kakasih aing Muhammad ka seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abeh nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung.
mangga Gusti jemput Muhammad ulah salah ke rojak deh. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atau abri salah abri mah kudu teu salah jemput kok mau aja pendi mah loba salah kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput Jibril moal dijemput ku malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di masjidil aqsa naik ka sidratil muntaha usul ilallah maksudna naon supaya nyaho alamat ka Gusti Allah setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad yeuh alamatna ieu tah nu mantak urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Urang lamun deka belusukan hese kulantaran teu nyaho alamat kuari urang teu nyaho presiden urang di mana boro-boro presiden Jokowi presiden urang ieu presiden Tangerang teu nyaho apakah di Tangerang apa di Jakarta wallahu a'lam teu nyaho sanu nyaho coba bupati urang di mana henteu nyaho kula mah nyaho rahasia aduh nyaho lah kajen ku kumaha ge teu beres lah ya wakilna ya sekda mantep kaharti tadi sambutanana atas nama bupati nyambut nyana ngajelaskeun tentang pembangunan setiap kecamatan bakal aya kantor keagamaan beres nyaritakeun kantor keagamaan nyaritakeun olahraga ieu kan sabenerna teu nyambung ti agama ka olahraga teu nyambung padahal mah nyambung sebab deuk kumaha bisa nyieun kantor lamun teu sehat kumaha bisa ibadah lamun teu sehat nu mantak langsung nyaritakeun tentang olahraga mantak sekda bintang ke-11 Tangerang nyana ye bintangna mantak eleh bae main bolana atuh letoy kieu lamun urang nyaritakeun jemputan Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sabaraha jarakna di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sabaraha jarakna tetapi kunaon sakicep datang ya Allah ya Rabb sedangkan jarak bumi matahari bae 1500 juta kilometer cahaya matahari nyorot ka urang eta teh lamun hayang nyaho kecepatanana 300.000 per detik ente lamun nyaritakeun tentang cahaya matahari nu nyorot ka urang per detik kecepatan matahari 300.000 Masya Allah 300.000 kilometer kecepatanana per detik lamun 12 jam kalikeun cepat sabar ya Allah ya Rabb ketinggian 1.150 juta ketinggian matahari ke bumi kuari antara kecepatan matahari anu nyorot ka urang jeung ketinggian anak berarti kan ketika urang leuleuh ka panon poe geus ka mana cahayana panon poe geus ka mana kecepatanana luar biasa dihitunglah oleh astronomi ahli palak nu mantak di ilmu palak ulah disangka ilmu palak teh sembarangan sanajan jago kumaha ge ilmu palak aya di Quran ketika salah batur salahkeun ja aya perhitungan anak atuh kecepatan anak ketinggian anak ya
urang teu kudu make jeung aturan-aturan kafir bae, kadang meleset aturan kafir, banggakeun aturan Islam. Kurang kumaha ulama jago ilmu palak, matak laon tuturkeun ilmu palak ulama, ulah nuturkeun sang kafir bae sang kafir blon. Meleset sia. We salah bae. Urang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir. Padahal lamun orang menelusuri keaslian tetap Al-Quranul Karim.